Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lakung ti payun hayu urang sanggakeun puja sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin rupining kanikmatan kanggo urang sadaya. Shalawat miwah salam mugi tetep ngocor ngagolontor ka panutan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka kulawargana, para sahabatna, tugdugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin. Wilujeng sumping ka para pamilon anu parantos sumping kana ieu acara. Pamugi urang sadaya tiasa ngiring kana lumangsungna ieu acara kalawan lancar. Ieu presentasi teh kasang tukangna lantaran kangge mintonkeun hasil analisis carpon. Anu mana carpon anu dipilih ku pangjejer nyaeta carpon Khusyu karya Risnawati. Nu kitu ieu dipresentasikeun teh tujuanna nyaeta pikeun medar kumaha hasil analisis carpon Khusyu karya Risnawati. Sangkan ieu acara langkung hegar, parantos aya sareng urang sesarengan narasumber dinten ayeuna nyaeta Adam Arsyad Maulana. Katut riwayat pendidikan anu parantos diajeun ku anjeunna nyaeta sakola di SDN Padasuka hiji, SMP Cikajang hiji, sareng ayeuna di SMA 16 Garut. Dina ieu dinten anjeunna tos nyiapkeun materi nu baris di pedar nyaeta analisis carpon analisis carpon Khusyu karya Risnawati. Supados ya acara lumangsung lancar, simkuring salaku panumbu catur baris nungtun acara ieu dugi karengsena. Dan aya presentasi pangjejer di haturan kanggo medar naon-naon anu baris didugikeun salami 5 menit. Engke dina jirangan tanya jawab dipasihan kasempatan hiji jirangan, waktosna 3 menit. Tangtosna sabada pangjejer ngadugikeun pedaranana. Haturan ka pangjejer Adam Arsyad Maulana kangge ngadugikeun pedaranana ngeunaan analisis carpon Khusyu karya Risnawati. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu hatur nuhun ka Ilham anu tos masihan waktos kangge medarkeun analisis carita pondok anu jejerna nyaeta Khusyu, temana keagamaan. Carpon ieu nyaeta carpon karya Risnawati. Palaku anu aya dina carita pondok ieu nyaeta Ustad Imong, Jang Apip, Umi, Mama, si Ade jeung si Teteh. Latar tempat dina ieu carpon nyaeta masjid Atanapi Tajuk sareng imah. Latar waktosna nyaeta baheula sareng sapada harita. Suasana dina ieu carpon Risnawati karya Risnawati nyaeta pikasarieun atawa pikabungaheun. Anu kaopat nyaeta aya galur. Galur anu diangge dina carpon ieu nyaeta ngangge galur campuran. Maksana ngangge galur mundur sareng aya galur maju. Di dieu aya galur mundur, cirina nyaeta ti leutik basa sok ngaji keneh di tajuk Ustad Imong sok didongengkeun lalakon Sayyidina Ali anu pingpingna katir jamparing musuh. Sareng di dieu aya contoh ge galur maju nyaeta saumur hirup diajar salat tusu asa acan ngungsi ngalaman. Teori mah teori teu sirikna ti unggal ustad, kiai atawa ulama nu wawuh meunang teori salat anu Khusyu teh tapi praktekna hese pisan. Boro-boro bisa Khusyu, dalah di imah jempling sorangan oge hese pisan. Anu salajengna nyaeta aya puser sawangan. Dina ieu carpon ngagunakeun puser sawangan jalma kahiji nyaeta kuring jeung puser sawangan jalma kadua nyaeta manehna atanapi anjeunna. Terus aya amanatnya. Amanatna dina ieu carpon nyaeta memang urang sadayana teh jalma biasa atawa jalma nu rek salat Khusyu samodel Sayyidina Ali teh, tapi ku kituna urang tos ngalaksanakeun kewajiban salat sareng berjuang hoyong salat Khusyu. Masing SCG ku Gusti Allah tos dipasihan ganjaran ku sabab anu nyaho kana ditarima tanapi henteu salat mah Gusti Allah anu terang. Mung sakitu anu tiasa simkuring medarkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangjejer Adam Arsyad Maulana anu parantos ngadugikeun pedaranana ngeunaan carpon Khusyu karya Risnawati. Anu mana tadi kusim kuring ditangkep dina amanat anu disampaikan ku Adam Arsyad dina hasil pedaranana ngeunaan carpon Khusyu karya Risnawati nyaeta upami urang hayang salat Khusyu teh hese tapi ganjaranana tos pastinya nyaeta surga. Upami orang tiasa
Salat husu pasti ganjaranana surga. Mangga kapamilon bilih panasaran keneh kana padaran anu tos digugikeun ku Adam Arsyad Maulana. Haturan kangge bilih aya nu naros mangga kapayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abi M Gaiza Zainal Arifin. Di dia abi bade naros anu naon tema anu tos di didugikeun ku Adam Arsyad Maulana. Hatur nuhun sakitu nu ku abi taroskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana patarosanana mangga kapang jejer kangge ngawalar patarosan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abi bade ngawalar pertarosan M Gaiza naon tema anu tos didugikeun ku abdi bieu. Temana nyaeta tema keagamaan. Nah, tema keagamaan tadi dia dina carpon husu karya Risnawati dina carpon ieu ngajelaskeun seorang jalmi gitu anu berusaha hoyong salat husu tapi anjeunna asa wae ku kituna manehna teu putus asa kusabab ku ngalaksanakeun salat 5 waktu pasti Allah masihan kana ganjaranana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penginten segitu walaranti pangjejer Adam Arsyad. Hatur nuhun pisan ka saderek Adam Arsyad Maulana nu parantos sebagai ilmu tina hasil pedaranana ngeunaan carpon husu karya Risnawati. Alhamdulillah acara ti kawit dugi ka akhir parantos rengse. Mugia naon bae anu parantos disampaikeun ku pangjejer aya mangpaatna khusus kangge dirina umumna kangge urang sadayana. Hapunten sata acana bila aya kalepatan anu teu marenah kadanguna segitu bae ti sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akung teh payun urang sanggakeun puji sareng rasa syukur ka Gusti Anu Maha Suci anu parantos maparin karupining nikmat kanggo urang sadayana. Shalawat miwah salam mugia tetap ngocor ngagolontor ka manutan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa kulawargina para sahabat tur dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin. Pangwilujeng sumping ka para pamilon anu parantos sumping kana ieu acara presentasi pamugi urang sadaya tiasa ngiring kana lumangsungna ieu acara presentasi kaayaan lancar. Padaran sigat kasang tukang ieu presentasi teh kasang tukangna lantaran kangge mintonkeun hasil analisis carpon. Anu carpon ieu nu dipilih ku pangjejer nyaeta carpon aya jurig di sisi balong. Karya ARF. Ieu presentasi teh tujuanna nyaeta pikeun medalkeun kumaha mampeun si carpon kalayan langkung jentre anu parantos dianalisis ku pangjejer. Sakan di acara langkung hegar parantos aya saurang katut riwayat pendidikanana. Sasaurang nyaeta namina Ilham Darussalam anu pendidikanana SDN Cicerau hiji SMPN Nurul Mutakin sareng ayeuna anjeunna nyaeta sekolah di SMA Genep Belas Garut. Dina ieu dinten anjeunna tos nyiapkeun materi nu baes dipadarkeun nyaeta analisis carpon aya durig di sisi balong. Supados acara ieu lumangsung kana lancar, sim kuring salaku panembut catur baris nangtukeun acara ieu dugi karengse. Terus di dieu dina ieu presentasi pangjejer dihantaran kanggo medar naon-naon anu baris didugikeun salami 7 menit. Engke dina jirangan tanya jawab dipasieun kesempatan saurang pamilon kanggo ngayangkeun waktu para patarosan waktos dina jirangan tanya jawab ieu salami 3 menit. Mangga Kak Ilham Darussalam kangge medalkeun ieu carpon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun ka panumbu catur anu parantos masihan waktosna kangge sim kuring kangge medarkeun hasil analisis carpon sim kuring. Di dieu jejer nyata aya jurig sisi balong karya RAF palaku jeung watak nyata panulis watakna goreng
Kedua Umar jeung Usuf watakna goreng. Katilu Mang Udin watakna sieunan jeung galak. 4 Ajengan watakna halus. Kalima Nyi Juwariah watakna goreng. Kagenep Atok watakna goreng. Latar tempat nu kahiji pasantren, 2 sawah, 3 kobong, 4 buruan, 5 sisi balong, 6 dapur. Latar waktu bada lohor, sorena bada taraweh isukna. Latar suasana soak, sieun, pikaseureun. Galur, mundur. Puseur sawangan dina carpon aju jadi sisi balong ieu ngagunakeun puseur sawangan jalma kahiji nyaeta kuring. Amanat nu kahiji urang ulah sieun kudu ngaranna jurig, nu kadua ulah borangan kudu wanian. Komo di bulan puasa mah kan kabeh jurig dikurung ku Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu lamun heureuy ulah kaleulewihan teuing. Nu kaopat urang kudu rajin ibadah. Nu terakhir nyata gaya basa. Gaya basa dina carpon ieu nyata gaya basa lalandian. Contona kusi atok saterusna Mang Udin dilandi jurig teu dicalana. Panginten sakitu bae pada ranti sim guring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun kanggo pangenjejar Ilham Darussalam anu tos ngadugikeun padaranana ngeunaan analisis carpon aya jurig di sisi balong karya RAF. Tah sakitu anu didugikeun ku saderek Ilham Darussalam dina padaran ngeunaan analisis carpon karya RAF. Jadi kesimpulan dina padaran anu tos dipadakeun ku Ilham Darussalam nyata urang kedah getol ibadah sareng ulah heureuy kaleuwih. Alhamdulillah dugi acara ti kawit dugi ka akhir paratos rence mugi aya acara pesnya teteh janten sahiji jalan supados pikeran tur ilmu urang langkung Jembar. Dihapunten bilih aya basa anu kurang bernah kana mana mugi Jembar panghampunten. Awi limit di yang kesang sakitu anu kapihatur urang pungkas wae presentasi sumangga nyangakeun ka panata acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.